Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, ayeuna aya nuju di mana itu ya? Di Ciherang, tuh Saronge. Seperti biasa urang mah kukurilingan tah di gunung-gunung tuh. Pokoknya mah well lah. Yuk urang ngobrol-ngobrol aja. Jeung anu gaduh ieu na ieu. Kedapnya nya sok tonton heula we nya. Di like, subscribe, komen pokoknya namanya lah. Assalamualaikum Kang. Aduh, kumaha damang? Alhamdulillah. Itu sereng saya itu sereng saha? Kang Ade. Oh, Kang Ade nya. Kang Ade kumaha ieu? Suasana di dieu ayeuna di lembur naon teh namina teh? Ciherang. Ciherang Kaler teh. Naon itu teh sehari-hari kegiatan teh? Biasa we di kebon Di kebon? Ada teh aya di Nusanes di Oh, Mayuwati seuseuh kebon ya? petani lah jigana teh karena hampir sadayana teh ka kebon we gitu sade dinten. Oh, tuh guys. Di dieu mah Cipanas mah ka Cianjur nya ngebon, tani pokokna mah ieu sayurannya. Macul. Macul tuh. Kang Belakangnya Ade. nama Ade, nuju melak naon rencana. Naon itu bari melak salada juga nama. Salada? Salada soalnya di dieu mah nu diageunkeun teh salada. Oh, Khususnya salada cai. salada cainya. Pasokan salada cai mah wilayah Cipanas. Pangageungna di daerah ieu, daerah Ciherang. Tuh guys, salada bisi anu butuh salada, tah aya ka dieu ya guys. Hari ieu naon teh masalah penjualan. Penjualan masalah anak, pemasaran anak ka mana tah? jadi sesuatu nama darongkap tadi jadi Henteu ka pasar. aya naon lah anu pengepul gitu tangkulak darongkap Jadi henteu ka pasar gitu teh. jarang nu ka pasar ngan di antawisna aya nu ka pasar Jadi ieu cuma mah sesuatu nama nu dangkap ka dieu we gitu tangkulak. Jadi ngaborongan di borongan di lokasi di kebon. Guys, dia teh berarti seueurnya perkebunan gitu lah. Ari Termasuk salada teh berarti darongkap padinya. Anu Darongkap, butuh salada baraya ka dieu ka daerah ieu tah. metis. Tuh, bisa aya nu betis kitu nya. Ada ya antara petani pan merenang biasa sok diberok, diobat. Kira-kira teh sesuai teh tah antara pembelian jeung eta teh. Ku ayeuna mah jadi kumahanya ari harga berak mahal, ari harga dagangan teu anger. Tah Kadang-kadang kitu. memang murahna harga Tah dagangan kitu. teh. Bingung eta teh kana. Kudu nama pemerintahan teh aya subsidinya. Eta Aya nu subsidi. diarep-arep, Nah. diarep-arep ku petani. Aya Gitu. subsidi. Ah, kumaha tah? Jadi kendala Petani kebanyakan naon? Mari kendala nama masalah nama dina obat-obatan mahal. obatnya. Ayeuna mode berak mahal. Ah, Sajabati berak mahal deui ayeuna. Kadang-kadang aya aturan hese. esenya. Hese teh hese duitna, lain hese berakna. Bener gitu nya. Oh, babari kan hargana Jadi teh mahal. sesuai jeung Ya. eta merenang Jadi, penjualan. Rencana ke depan harapanna ka hareup kumaha Harapan tah? nama kumanya lamun teh mah ayeuna aya bagian ti pemerintah gitu anu nyurvei teh mah tawa kumaha lah anu nyaaheun ka petani gitu. Nah, Bisa turun langsung ke lapangan dicek. oh gitu. Jadi cek ke lapangan ayeuna ditanya saurang bener henteuna lain babarawakan misalkan bisi bohong. Ah, Tah pernah di kitu mah katingal ieu meuli berak sabaraha, tidak sakotak teh sabaraha kiloan berak mah. Oh, Terus harga dagangan di kebonna di dieu aya di pasar mah kareuneup antara murah mahal wae gitu. mahal wae nya. Tapi bagi hari petani tetep mah beureunya nya. petani mah pan tah lamun teh mah hayangan nyahokeun harga mah hanteuna jeung anu ngarasakeun pan petani meureunna. Tah gitu. Jadi balik deui ngeunaan ieu teh para petani teh ka pemerintah deui. Punten Bapak jadi gitu teh nya. eta, Ieu teh ayeuna petani kusabab langsung ieu anu ngobrol. Nya nyuhunkeun bantosan gitu Bapak-bapak anu aya di Kabupaten Cianjur. gitu. Oke, Mohon. khususnya Jawa Barat intinya. Jawa Barat khususna untuk memerenan lah ka pemerintah anu terkait begitu Ah, di bidang pertanian segala rupa. Nyuhunkeun bantosananya. Nya gitu meureun. Tah gitu ya. Mun da mah ayeuna ieu tina ieu channel atau tina ieu berita ya mudah-mudahan dugi ke pemerintah terkait gitu ya. Insyaallah Ayeuna dugi lah. keluhan abdi sebagai petani gitu anu ngaraoskeun ya di Kampung Ciherang hoyong aya mun cara teh malah bantosan kumaha solusina supaya harga berak, harga obat, harga bibit bisa murah lah gitu tapi pepelakan atau jualan bisa mahal. Nah, gitu. Ini mah seimbang lah ya antara modal jeung penghasilan Nah gitu nya. gitu. Jadi ayeuna mah ngadu keripuh we. Ngadon ayeuna ieu we leungeun anu kuat teh. Ari jang meuli eueuh. Petani teh kadol daki unggul merenang. Nah, gitu ceritanya mudah-mudahan ya dugi ke pemerintah setempat keluhan-keluhan di para petani anu aya di Kabupaten Cianjur.
Kang atuh nuhunnya dia sepertinya. Punten ieu bari soalna bade di live kan ya diatakeun. Bade upload teh naon nya? Saya mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan dugi tah kana terkaitnya. Nuhun. Atuh Kang nya, Ade. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patos we ka sadayana ya. Mudah-mudahan aya perhatosanana. Amin.